anu disasarkeun anu pohara sasarna kacida sasarna geus teu hayang ka Allah mah eta jelema sasar teh eta tah ieu nu kudu dianti-anti ku urang kudu ati-atina hate urang samudayana bisi hiji waktu si Allah urang samudayana teh dipaparinan sakeprul teu hayang ka Allah teh dolun leuheung dolun hungkul mah ieu mah dolun mudilun keur masasar nyasarkeun batur montong kade hirup matong ka Allah keun usaha sing jalan sing getol kana didamel nya urang mah ibadah sahayuna we keun bae cenah aya nu bejaan pan ibadah urang teh kudu ka Allah tah eta nu kudu diwaspadai ku urang eta teh nu leuwih ti virus corona kade tong didenge cenah teh dolun mudilun teh sasarnya nyasarkeun ke di akhirat ku Allah dicirian ngalangkungan malaikat jabaniyah digantung ku Allah gitu. Jadi jalmi nu teu kapanggih Allah di alam dunya punten teh ciri jalmi keur disasarkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Tadi mana urang kapenaknya awonna urang berarti urang teh hayang robi. Mumpung keneh masih yuswa aya. Mumpung keneh jag-jag can dileungitkeun ku Allah. Mumpung otak urang can digemrong ku kariweuh urang samudayana sok pikiran supaya urang disalamatkeun deui ku Allah Subhanahu wa taala ulah ayeuna urang keur teh mah jauh ti Allah nya mun ceuk ilmu mah bahasana dolun teh urang teu rasa didolunkeun ku Allah Subhanahu wa taala di mana urang geus karasa panyakitna katinggal ku urang alus teh minimal teh diubaran ge urang teh bakal jaga-jaga. Contoh cek dokter teh akang punten akang teh teh panyawat darah tinggi. Duh alhamdulillah Gusti dipaparina nabi teh darah tinggi. Pan di mana Rayagung mencit doma teh nu ngirim 7 drum ge moal ditarima we nya. Naon sababna? Heuda sieun teh musuh darah tinggi mah daging domba. Ai keur hirupna mah teh domana dikukuput-kuput kumanehanana. Ai dagingna ngadarahkeun tinggi, ai domana teu darah tinggi. Pada anu leuwih mah lain dagingna hungkul, domana ge teh sarua darah tinggi. Da buktina lain domba hungkul urang ngukut pamajikan ge darah teh tinggi atuh. Menta bayaran seutik urang banan nyerang pamajikan jol darah tinggi urang. Gusti ieu domba Garut teh beureum. Urang usaha jeung dagang ieu mah. Jam 11 teh aya nu meuli pandarah teh tinggi lain. Sarua jeung domba teh. Sabab ruhani domba asup kana dagangan. Komo ruhani domba masuk ka pamajikan materi, da pamajikan nu panggembulna kana daging domba nya. Astagfirullahaladzim. Matak boro-boro teuing bojo urang boro-boro ting dagangan urang Nabiullah Ismail ku anjeun nya dipiwarang ramana Nabi Ibrahim kangge mencit ruhani Nabi Ismail alaihi salam saur Allah lain mencit budakna beuheung asane pencit ruhanina sabab Nabiullah Ismail ge di jerona mah aya ruhani domba ngan domba di surga Nabi mah kitu teh urang mah domba ti pakacangan paling gak itu utara di mandian kata Nabi domba ti sanding urang nya mun belah dia membeureun domba ti Cikalage we urang mun teh rek ditungtun ayeuna kurban teh marawat ka cida astagfirullah digolerkeun abrag-abragan dipencit ku peso hungkul komo ya keluar beuheungna geus sapat geus dibere sapat ku Allah ruhanina abrag-abragan kana mencitna mantak dituang teh dagingna hungkul we ruhanina nyumput kana mencitna me gitu hese begitu nyaho ka Allah nu mencitna naudzubillah summa naudzubillah bukan abdi kamari mencit genepna kana bisi nangkot teh ruhani moy manu mencitnya rada istimewa kadenya huluna jang akang keur maruhanina di bawah hulu dicokot ini
eta akan gembul teh ngaranna. Astagfirullahaladzim. Jadi rohani domba mah eunteup kana sagalana itu. Berikut ka urang gitu. Ya sanes muncul ka bojo da ka urang ge sarua. Hiji waktos mah di mana-mana eunteup di urang teh tah nya rohani domba di mana keur dagang eueuh nu meuli atara meuli-meuli teh bere bati saeutik manyun kitu. Eta domba keur ngasin gitu ngaranna. Astagfirullah. Balik keur dagang aya tatanggana jual nyarong. Sidik tatanggana teh kaasupan domba. Dina awak urang aya domba kubu hayang ngalawan. Eta domba adu ngaranna. Lamun balik di damang luak lieu panonna ka awewe, eta domba beger ngaranna. Astagfirullah. Sidik pamajikan batur kang datos cerai. Bae cerai mun manehna can cerai. Rek kawin teh awewe itu kudu cerai, urang kudu cerai. Ai urang boga pamajikan ngomongkeun kang da itu ngatos cerai. Ai maneh cerai encan. Mun abdi mereka namahan deui teh eta nu domba beger pisan gitu. Untung diselamatkeun ku Allah. Tukang mencit kamari teu mencit jelema eta untung sebenarnya. Da kuduna mah domba itu diloloskeun manehna digolerkeun. Astagfirullah. Ieu bahasa dolun mudilun teh eta. Nu ngahalangan ka urang sapalina eta teh ruhani domba. Mantap kamari dina Idul Fitri urang rek ngadohirkeun akbar Allah teh takbiran. Dipaparinan ku Allah sabulan campeng puasa. Ai bahasa sabulan teh bade 28 puasana bade 30 teu naon-naon. Nu penting sabulan saur Allah. Tadi mana ge sabulan isuk-isukna urang dikentelan pejitna parat nepikeun ka nya magrib tuluy tos teh tuang di tarawehan sabulan pek teangan Allah dina malam takbiran Idul Fitri. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ngentelan puji teh sabulan neangan Allah. Sabab lami atuh. Nya lami waktosna ti saum nepikeun ka rayagung teh Muharram, Safar, Mulud, silih Mulud. Tahti waktos urang tos Idul Fitri maka Idul Adha teu lami teuing. Sawal, Hafid, rayagung 3 bulan. Mantap puasa nage teu kudu 30 dinten, teu kudu 29 puasa tiasa urang samingon puasa 3 poe teu naon-naon. Pek teangan akbar Allah dina Idul Adha. Mantap reang jalmi pada Isa teh Allahu Akbar, Allahu Akbar. Teu kapanggih keneh akbar Allah sok tingali isuk-isuk naon ngajang elek. Tinggal itu subuh sapi gede, astagfirullah. Bahkan gitu subuh beres takbir salat subuh pas ningali sapi segitu gedena, ya Allah ieu si bobengok teh minyan ngahalangan. Awas yang ke jam 8 ku aing dipencit ya gitu. Urang beres subuh ngajajar domba teh genep ulah atoh Gusti ieu geuning ngahalangan teh nyaho akbar naon teh. Mau di umum-umum abdi alhamdulillah insyaallah mencit sapi 7 padahal teh nafsu manehna gede sapi 7. Astagfirullah ruas sapi hidup badag dinya. Ya Allah ya Rabbi ieu meureunna ieu ngahalangan ka lempang hate urang ka Allah. Tek ngadohirkeun akbar Allah. Mata aya mutasrek 3 dinten mencitna. Mencit domba dina syariat mencit domba dina torekat pek pencit domba dina hakikat nu ngahalangan ka urang dina syariatna jasad urang loba domba nu majengkan hatena ge terkadang domba nyumput dina hatena malih nu langkung parah domba nyumput kana ruhanina teu asa diurus ku Allah Subhanahu wa taala. Pencit teh urang bala kecerakan sok rek dibakar-bakar rek digepuk-gepuk tuang ku urang alhamdulillah saminggu 2 minggu digratiskeun ku Allah ngan hanya ka jadi sebuah hungkul beuteung nanti jadi ilmu keur urang. Mantap nu aya keneh buru-buru bikeun deui ka batu.
Astagfirullah. Lu bisa jadi darah tinggi orang. Wa indahum jeung cek mungguh arifin jalmi nu terang ka Allah. Isaur jalmi nu terang ka Allah. La hayya illallah, teu aya nu hirup kecuali Allah. Ai urang hirup naon atuh da urang teu hirup sebenarnya. Hirup urang teh bobodohan, hirup nage ku Allah dihirupkeunana. Tapi urang dihirupkeun ku Allah, asana teh urang hirup sorangan. Jadi urang bisa jag bisa leumpang teh asa ku urang. Padahal urang teh dihirupkeun ku Allah Subhanahu wa ta'ala. Matak boro keur leumpang dagang keur ulina, keur salat takbir Allahu akbar itu asa ku urang. Astagfirullahaladzim. Pan setik urang teh dihirupkeun ku Allah. Diusik malikeun teh ku Allah. Teu kapanggih keur dagang, teu kapanggih keur ulin, teu kapanggih keur amal. Kira-kira atuh keur salat dan kaluar tina lambay ge Allahu akbar. Keun bae keur pasea mah da moal nyebut Allahu akbar nu paseanya. Subhanallah, maneh teh kunaon? Henteu, geus itu malikan Allahu akbar kayak giliran urang aya nu menyarekanana. Kecuali takbir. Tapi salami urang netepan ya Allah dijagi. Mayun urang dijagi ka kiblat. Mayun urang di amparanku sajadah ti Allah Subhanahu wa ta'ala. Netepan urang difokuskeun ngangkatkeun dua pandangan ku kalimat Allahu akbar. Parat nepikeun ka 2 rakaat atau 4 rakaat urang ngalimatkeun bahasa Arab assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Dijagi salami salat timimiti salira urang nepikeun ka soca kuping nepikeun ka lambay urang dijagi diraksa ku Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak hebat salat sebenarnya. Tah boro-boro ting ayeuna dina salat, di luar salat, dina salat ge kadang-kadang urang teu asa dihirupan ku Allah. Para suksing ageung hate urang teh yakin dihirupan ku Allah. Hiji waktu semantak urang dipaparinan nu janten salaki, ku Allah teh dipaparinan panyakit. Nu saminggu, nu 2 minggu, tuman ka pabrik cicing boro-boro ka pabrik nyabakan sirah we unggul. Nu 3 minggu malahan di parabannya di